Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Langkung dipayun orang muji ke Allah atas limpahan nikmat karunia, utamina pisan iman Islam. Urang syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam mugia didugikeun ka Nabi urang Nabi besar Muhammad, ke para keluarga, sahabat, tabi'in, atbat tabi'in ila yaumil qiyamah. Teknisi punten tong pakai efekna paehan, efek paehan, triple naik, volume naik. Ulah make efek dijelas ngomongna. Segenap para kiai, para asatir kum sadayana nu hadir wengi ieu, urang doakeun guru-guru urang sing sarehat panjang umur. Aparatur pemerintah, segenap para panitia penyelenggara, hadirin hadirat dulur-dulur sadayana urang ngadoa ku berkah ieu pangaosan, mugia urang ku Allah dipaparinan panjang umur jeung bekal ibadah, dibere jembar rizki jeung bekal ibadah, dibere putra putri daraek ibadah, dibere hate cinta ka ahli ibadah, serta mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Amin ya robbal. Tinggal triple jeung volume naik. Para jamaah rahimakumullah, Isra Mi'raj, Rasul berangkat di masjid ka masjid. Geus urang ge umatna deuk nu nyawah, nu di pabrik, nu di kantor, ulah poho ka masjid. Maksudna salat ulah sampai dilewat. Cenah Haji Budoli teu kuat salatna sabab penyakit nangtung ngagibrig diuk salatna. Diuk teu kuat ngedeng nangkarak. Diuk teu kuat ngedeng nyangigir, ngedeng nyangigir teu kuat isarah kusirah. Diuk teu kuat ngedeng nyangigir teu kuat nangkarak. Nangkarak teu kuat isarah kusirah. Isarah kusirah teu kuat ku kalukup mata. Kalukup mata teu kuat ku hate. Hate teu kuat umumkeun. Cek Allah dina Quran, aqimus shalah, dirikanlah salat. Ieu teh perintah atau amr. Al amru bi syai' amrun biwasaili. Marentah kana sesuatu, marentah kana kelengkapan sesuatu tersebut. Allah marentah salat. Di jero parentah salat aya parentah ngaji. Kenapa? Sabab teu sampurna eta salat mun teu make ilmu. Moal boga ilmu lamun teu ngaji. Geus mun salat wajib, ngaji ge hukumna wajib. Mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Salat moal sampurna lamun teu make ilmu. Ilmu moal boga lamun teu ngaji, maka salat wajib, ngaji ge hukumna hukumna. Geus ulah rajaban bae salat jeung ngaji. Bener tuh? Rajaban teruskeun tiap tahun meriahkeun, tapi inti daripada perjalanan Rasul nyata salat tah ulah sampai dilewat.
anak ajak salat, minantu ajak salat, nyiar calon minantu ge nu daekeut. Lamun aya bujang datang ka imah ibu tanya, "Di mana Jang?" "Abdi ti Parung Panjang, Bu." "Aya naon ka dieu Jang?" "Dek ameng ka anak ibu kasih neneng." "Neneng mana?" "Ibu boga dua ya. Nu hiji ngaranna Helna, nu hiji ngaranna Tetna." "Ieu dek ka neneng Helna apa ka neneng Tetna?" "Ai kitu ibu aya dua." "Aya neneng Helna putih, neneng Tetna rada hideung saeutik." Abi mah neka neneng Helna tah, aya neka neneng Helna, neneng Tetna diampihan deui ku ibu. "Jang, sok salat." "Insyaallah." "Serius ka anak ibu?" "Beneran." "Pernah mondok?" "Sakedeung ge ngalaman." "Mun bener maneh bogoh pada suka sok darek salat, hayo geura lamar anak ibu, geura tikah anak ibu, ibu teu sulit nyiar minantu, nu penting darek salat, selesai urusan rezeki Allah nu nanggung." Ieu ibu-ibu nu hebat ieu. Tapi kan kadang-kadang sok aya sebagian ibu-ibu lamun aya nu ulin nu ditanya lain salat, nu ditanya gawe. Gawe di mana maneh? Lamun can boga gawe indit kapok boga minantu nganggur. Baheula tetehna kembang kampung bintang desa kulitna sawo mateng dikawin ku lalaki nganggur ayeuna jadi sawo buruk. Ieu mana geus gawe lalaki dikitu-kitu. "Waduh Bu," cak eta budak lalaki, "moal ngauduk mun teu boga kalapa. Moal wani-wani datang ka dieu mun can siap sagala-galana." Berarti mana geus boga gawe? Gawe. Di mana? Di dinas peternakan. Horeng ngalah sireum make gantang. Ya Allah. Salat nu ditanya salat. Pulang ke akhirat. Sebelum akhirat ada sebuah alam persinggahan bernama alam barzakh. Barzakh pemisah antara dunia jeung akhirat. Di dunia geussan, ke akhirat can datang. Ayeuna di alam kubur. Nu sok salat mun maot kuburana caang. Amin. Nu tilok salat mun manehna paeh kuburana bakal poek walaupun manehna pegawai PLN. Tapi eta salat teh sangeukna kabina-bina lantaran salat teh ibadah. Nu ngaran ibadah selalu perang jeung hawa nafsu. Salat teh ibadah, ngaji teh ibadah. Asal aya nu nyamper ngaji ngadadak panyakit anyar dararatang. Heuy hayu ngaji. Aduh aing teu kuat ieu. Hulu sari beulah kos nu geus pernah bae beulah hulu teh budak. Kepe minggu hareup disamper deh. "Heuy hayu ngaji." "Oh, ieu cangkeng ya." "Emang ieu mah cangkeng naon gitu?" Masya Allah. Maka lamun urang salat tapi teu ngaji, ulah nyalahkeun sasaha mun eta salat teh dina catetanana kosong sabab salatna teu dielmuan. Seorang muslim harus ilmiah, ulah bodoh kudu boga ilmu, kudu ngaji. Geus aya ilmu amaliyah, amalkeun ta ilmu, ulah kos tangkal teu buahan. Setelah itu harus ada khosyatillah di kalbu, kudu rasa hadir Allah sehingga sieun ka Gusti Allah. Sebab ilmu boga, amal aya, tapi lamun teu aya rasa sieun ka Allah, ke ilmu jeung amalna pake pamer, eueuh hasilan, maca Quran diupload jadi status WA. Zikir diupload jadi status WA. Lantaran eueuh khosyatillah. Lamun ibadah teu dielmuan, loba contoh jelema cak manehna ibadah horeng mamaksiat. Contoh tasubuh kan eueuh ba'da subuh. Lantaran ieu jelema eueuh elmuan tasubuh ge ngagedeg we salat ba'diyah. Pas ditanya, "Wa, ai wa salat naon?" "Atuh salat sunah." "Sunah naon wa?" "Ba'diyah subuh." "Wa, pernah ngadenge di kiai subuh mah teh ba'diyahan." "Heuy, aing mah salat sunah bae ta subuh." Tilok hitung-hitungan jeung pangeran. Boro-boro diganjar salat lagi jadi siksa.
mata generasi muda ayeuna apakah nyahotan teu karukun wudu, apakah nyahotan teu ka batal wudu, apakah nyahotan teu kana rukun Fatihah, tergantung urang kolotna tegas apa henteu nitah ngaji. Sabab kuari teu di kota, teu di lembur, teu di kampung, teu di gunung, kabeh di kantong teu bisa lepas ti nu ngaran HP. Budak leutik jeung baturna geus teu daekeun ngaji di lembur sebab asik main HP, main FF. Dicokot ku abahna ka dieu maneh ngomean HP bae, abahna main oray-orayan. Ai suganta mana henteu, mana TikTokan. Laju akina muter we, wah nyaranan wa aing deuk hotspot. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka untuk meluluhkan hati umat Islam saat ini, untuk mengalahkan dan menghinakan umat Islam saat ini, senjata orang kafir adalah teknologi. Mana parawan anu teu selfie, mondok teu betah kusabab di pondok teu meunang nyekel handphone, ngaji di lembur teu daek, tungtungna aing ngaku Islam, ai Quran teu bisa dibaca, mata malotot teu bisa maca, gatot. Mana cahaya Allah di hati urang sehingga urang teh ku poek-poek teuing teu bisa maca Quran. Mana cahaya Allah di kalbu urang poek-poek teuing eueuh cahaya Kangjeng Rasulan. Mana nu malam Jumat ayeuna maca sholawat diteruskeun ka Yasin, diteruskeun ka marhaba, di lembur geus parem iwal di pesantren hadirin, di lembur geus eueuh iwal di pesantren hadirin. Maka selesai Rajaban, bapak-bapak geura datang ka kiai, deuk naon ijazah naon menta sholawat jeung naon jeung dibaca jeung anak jeung pamajikan, geura menta geura baca supaya imah urang pinuh ku cahaya-cahaya malaikat, cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Kuarikan nu pinuh ku cahaya lain cahaya malaikat, cahaya handphone. Nu diondang ka imah kurang lain malaikat, kurir paket Lazada. Aya ka dieu. Masya Allah ka budak-budak santri kuari meten paket Lazada. Paketna datang manehna eueuh kiai mayaran. Paket. Deukes babacaan geus pohoan, mukaan YouTube keneh bae. Cara membuat bolu. Beak kabeh geus ku handphone. Ya Allah, babacaan poho pantes ku Allah ditegor lewat gempa, lewat angin, lewat virus. Corona hiji, corona dua. Kamari corona ngabesan teu nyaho-nyaho. Orang geus reuneuh ngalahir anakna Omikron. Atuh ku Allah dielingan ja urangna paroho ka Allah, DKS bismillah 2 hiji poho. Kul hutilu palak hiji annas hiji poho. Ayat kursi poho. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut poho. HS nageh jeung handphone, hudang geh geus nyiaran handphone, di sekolah handphone, di majelis taklim handphone, di masjid handphone, pemuda opatan di masjid suganta keur ngaji orang main ludo. Beak kabeh ku handphone. Tuh. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bangkitkan kembali kesadaran batin orang. La ilaha illallah. Teu aya pangeran anu berhak disembah angin hungkul Gusti Allah. Kahayang urang menuju Allah teh itu sebuah keniscayaan bagi seorang mukmin. Rasulullah sebelum berangkat ke Isra Mi'raj, seorang nabi, seorang rasul, dibelah heula dadana, dibersihan di jero kolbuna, dikaluarkeun kokotor, padahal Rasul mah bersih. Ieu mah jeung contoh urang umatna. Neuk ngahareup ka Allah teh teu cukup zahir nu bersih, kolbu kudu dibersihan, hate kudu dibersihan tina panyakit-panyakit hate. Takholli
cabutan heula penyakit hate, ujub, ria, takabur, sum'ah, asa aing hebat, asa aing beunghar, asa aing pejabat, asa aing boga ilmu, asa aing ahli ibadah, asa aing panggagahna, eta kudu dibersihan heula di hate. Moal datang ka Allah mun hatena can dibersihan. Geus takholi karak tahali teh di dangdanan dek make dangdanan naon dek di zikiran hatena geus bersih mah zikir nyangkrung, dek maca sholawat hatena geus bersih mah sholawat mantep. Ibu-ibu moal langsung make make up tentu beungeutna dibersihan heula karak di make upan. Lamun langsung hudang hees make make up sanajan bedakna bagus bedak mah nempel ngan cileuh segede-gede poleca. Ya Allah, dek menuju ka Gusti Allah beresan heula rek salat teh urang teh dek menuju ka Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Lamun urang dek menuju Allah bersihan heula, wuduna rapihan heula, wuduna make fikih, caina cai mustakmal ulah dipake, caina cai mutanajis apalagi nu kudu dipake cai mutlak tahirun mutah, suci dan mensucikan. Lamun urang di imah aya kulah, lamun hayang aman dikobok ieu kulahna kudu 500 kati, 500 liter negara Baghdad. Sakumaha ukuranana? Panjangna sahasta saparapat, lebarna sahasta saparapat, jerona sahasta saparapat. Panjang kali lebar kali jero ari sahasta saparapat 5 dampal, 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 20 kali 5 120. Ayeuna supaya menang 500 kumaha? Orang sadampal aya 5 kat, sadampal teh aya 5 kati. Ayeuna tinggal kalikeun bae ku urang. Hadirin rahimakumullah. Sadampal teh aya 4 kati, tinggal dikalikeun ku urang 125 kali 4 jumlahna 500. Tah kulah di jero imah urang lamun pake pikih hayang menang di kobok aman, kulahna kudu sakitu ukuranana. Moal kapanggih di matematika, moal kapanggih di bangku SMP, moal aya di bangku SMA, ayana di majlis jeung pasantren. Mun urang hayang beres salat urangna ka majlis, mun anak hayang beres salatna anakna pasantren keun. Sakali deui pasantren, nu bedas pasantren, kurang bedas pasantren, sakali deui pasantren. Hidup santri, hidup santri, hidup santri. Allahu Akbar. Pokoknya nu salamet di akhir zaman nu sok ngararaji doang, amin. Keyakinan mantep, alhamdulillah. Tempat tuh santri di kobong menang tetesan keyakinan ti guruna ti kiaina. Sanajan aya corona dahsyat santri mah santai bae. Jangan berkerumun, Pak. Kami santri teu biasa hirup sorangan kudu berkerumun. Kumahan teu berkerumun atuh Pak di kobong tujuhan es. Urang lilir dampal suku aya dibeungeut. Kadang-kadang dina hiji waktu mah begitu lilir naon ieu nyampuknya hideung horeng bujur. Laju bujurna beresin meh. Tapi aman. Tidak boleh berkerumun, harus jaga jarak. Ai kami santri sok dahar nanampan atuh teu bisa jaga jarak, teu bisa. Leungeun 10-an model kumaha bae aya. Nu nyenang aya, nu betus aya. Kadang-kadang digugut sugan teh goreng bawang horeng upil. Aman, alhamdulillah. Bari dahar bari ngobrol atupan sangut ting parental disungut batur. Hese urang teu bisa milihan. Dihijikeun bae lah dihuapkeun ku urang. Pan asin leho aing gitu. Aman. Ya Allah. Kadang-kadang santri mah daharna di tanah make daun jauh, ngamparna make daun jauh. Keur ngeunah-ngeunah dahar jol embe. Embe mah lain deuk ngadahar liwat manehna mendek narik daun jauh. Daun jauh ditarik palapahna ku embe atuh liwatna ajak-ajak. Ajak-ajak. Laju eta liwat di tanah, apakah santri mundur? Pantang bagi kami para santri mundur dari medan perdaharan.
di tanah ge liwat nadi congcong bae di congcong ja sehat betul matak medis perawat dokter lamun nempo ka kobong ulah komen sebab moal nyambung karena ari medis mah baru sebatas penelitian ai santri mah geus datang karena keyakinan yakin sanajan aya virus ge atuh menta ka Allah bakal diraksa teu aya caritana santri nginum cai atah mules beuteung teu aya caritana santri ngadahar sangu keur peuting nang ngariung laju mules beuteung teu aya karena boga keyakinan ka Allah ya Allah lamun deuk ngaliwat karak nyiaran nampan ai nampan ka mana di kolong kobong ditarik aduh di luhur nampan aya TikTok tai itik jeung tai kotok disodok tai itik jeung tai kotok disemprot make cai liwat ka dinya deui muncak dokter jangan itu banyak kuman ge paeh ku liwat panas sehat tengah peuting deuk ngaliwat nyiaran batur eueuh batur nanggeus hararees santri mah boga mie hiji ge diseduh tengah peuting ku indah-indah teuing mihna asak mangkokna eueuh gayung musola pake wadah mie moal aya nu wanian ngadahar mie di gayung musola iwal parasan pan eta gayung mah paranting ngisang di dinya aya bakteri aya kuman tapi bagi santri santai saja tanpa garpu langsung dicomot langsung calangap beak mihna tinggal caina cabena geus beureum teh disurudut dina gayung langsung isuk-isuk aki-aki kena prank aki-aki pangheulana datang ka musola hendak salat subuh manehna ngisang cak manehna pan peler aing panas tuh geus ayeuna keyakinan urang ulah sampai terpuruk dulur virus corona biasa-biasa saja virus omikron lebih biasa nu leuwih dahsyat mah virus mah TBC sebab TBC mah hadirin leuwih dahsyat daripada virus-virus biasa poang bahaya-bahayana TBC tapi kunaon beritana sabab ladang bisnisan betul terserem TBC mah padahal sereman TBC daripada corona daripada omikron panten di berita terserem TBC padahal jumlah anu meninggal karena TBC tiap tahun lebih banyak daripada nu corona tapi kenapa TBC tidak menyeramkan tidak menakutkan tapi kenapa TBC dianggap biasa nu dianggap hebat corona sabab di corona mah aya bisnisan betul bisnis masker, bisnis vaksin ya Allah sehingga kulantaran hayang lalaku bisnisna salah sasaran aya nu gering ka rumah sakit mau BPJS nya jauh ngomongna eueuh kamar aya nu gering cenah eueuh kamar ditoler-toler aya nu cager diudag-udag deuk disuntikan hiji-hiji ya Allah nini umur 85 tahun disuntik barang disuntik cos aw dek nanaona laju urang ngalawan ke pemerintah ulah hormati dan hargai apa yang pemerintah instruksikan tapi sebagai orang yang beriman tidak boleh mentah-mentah kita takut kepada corona lalu lupa kepada Allah corona mah makhluk Allah omikron makhluk Allah sanajan galak moal bisa galak lamun teu diizinan ku Allah laju urang kudu menta salamet kanu bogana nyaeta Gusti nu disayangkeun datang ka ayeuna eueuh inohong urang nu ngajak ka Allah eueuh sugan wakil raja si Abah repeh bae eta si Abah sugan menteri agama jeung menteri agama na Islam mayoritas di Indonesia sugan ngajak tobat nasional henteu sugan ngajak ta menteri agama maca surat kahfi poe Jumat henteu sibuk menteri agama geser-geser hari besar Islam anu geus jelas palakna Muharram digeser Muludan digeser untung poe kiamat di kalender matak lantaran inohong eueuh nu ngajak ka Allah urang bae suring elingan insya
urang babarengan babalik ka Allah ulah sampai kasingsieunan ka corona lalu teu sieun ka Gusti Allah. Neng kunaon tah si Neng make masker? Ditanya, "Kenapa Neng pakai masker?" "Prokes, Pak, takut corona." Ai sungut ditutupan make masker sieun ka corona, ai androk pendek. Cak Allah tutupan aurat mun teu ditutup bakal disiksa. Teu sieun tah kasiksa Allah mah. Ka corona sieun. Coba yuk bentengan urang. Poe Jumat mulayan maca hiji surat anu lamun eta surat dibaca urang bakal dilindungan ku Allah tina berbagai musibah. Surat naon? Surat Kahfi. Sakali deui surat Kahfi. Nu bedas surat Kahfi. Dibacana poe Jumat isuk mulayan maca insya Allah. Lamun Jumat isuk teu dimulayan berarti penting ieu ngaji urang can buahan. Geura atuh poe Jumat esuk mulai baca Kahfi, Bu. Kahfi baca. Beres maca Yasin isuk-isuk. Wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Sampai angge surat Kahfi dibaca nu macana bakal aman, nu hadir dirinya bakal aman, keluargana bakal aman. Lamun lurah instruksi maca Kahfi, naik kacamatan instruksi maca Kahfi, naik deui ka kabupaten instruksi maca Kahfi, naik deui ka gubernur instruksi maca Kahfi, naik ka presiden instruksi maca Kahfi. Yakin tanpa vaksin insyaallah aman tina virus, sabab anu ngajagana langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi teu diajak orangnya. Geus urang-urang bae atuh maca Kahfi, urang-urang bae atuh maca sholawat, kurangan maca status. Komo nunggu sekarolot nini neukna naonan boga grup WA. Grupna ngaranna Royot, rombongan para reot. Aki-aki ulah wayah lain wayah nyekel WA, nyekel tasbih. Bah geus kolot bah eta buuk geus kosoun, geus babalik ka Allah. Lain wayah WA-an, lain wayah nyin status. Urang kabehan ibu-ibu loba poho ka Allah ku kaheureyan. Ya Allah, Quran mah eueuh tapi wifi nabeng di imah. Quran mah eueuh tapi parabola nabeng di imah. Quran mah eueuh tapi TV sagede daun di imah. Poho urang ka Allah. Malam Jumat mana nu maca Yasin, nu maca sholawat eueuh. Iwal pasantren tadi ge matak pasantren adalah benteng iman, benteng akidah, benteng tauhid, bahkan benteng negara. Andaikan suatu saat ada kekacauan, ada penyerangan, ada orang-orang asing menjajah Indonesia, yakin santri dan para kiai akan selalu di garda paling depan. Ayeuna dianggap sebelah mata santri, nanti kau akan tahu ternyata santri bukan orang biasa, orang yang sangat luar. Atuh santri teh apa? Penampilan teu jelas. Kopiah kos nu samber galedeg. Kadang-kadang kopiahna dibuat tina samak urut mungkus nu paeh. Tapi enjoy. Ada sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang selain santri. Obrolan santai, tapi di dalam obrolan santai itu terjadi kesatuan batin,
kekuatan rohani. Ngobrol di gobong maktak tilok anu santri mangarobrol nu diobrolkeun mah teu piraha paling lalagaan teh babadean ayo bade ku dieu nya naon coba nu matak meong dek nyabrang sok nyileuk heula oh teu boga spion euy nyaho ngobrol terus ayo kunaon anak anjing sama anak kucing selalu berantem lah namanya juga anak-anak. Eta ngobrol di kobong keka ditu na ngobrolkeun naon ngobrolkeun datang ka mana maneh sorogan urang mah cenah ieu kamari teh sorogan bawa poe nyeri sirah laju ieu cenah teh nganggeuskeun di jurumia obrolan seperti itu yang hanya ada di pesantren salaf yang ternyata suatu saat mereka akan pulang menjadi pelita di kampung masing-masing. Para santri bahagia Allah mere taufik hidayah daek pesantren. Indung bapak nu boga anak santri bahagia karena Anda akan menjadi orang yang sukses mendidik anak. Alhamdulillah. Orang yang sukses mendidik anak, orang yang mampu mengenalkan anaknya kepada Allah dan syariat-syariatnya serta anaknya menjalankan syariatnya. Kadang-kadang sok ieu ya. Bu. Ibu. Pak cak bapak anak kieu ceng ka dieu non pak maneh mah ulah mondok ustad loba kiai loba geus maneh mah kuliah terus nitah kuliah mah sok mangga tapi ngomong ulah mondok ieu keliru besar geus bari keur menempuh S1 kan S1 bah S1 bereskeun lalu S2 abah loba kene sawah S2 beres S3 sampai tarariis awak anakna. Gelar ngaberes SH sarjana hukum SIP sarjana ilmu pemerintahan SOS pembersih lantai kakana gelarna SE sarjana ekonomi SEE sarjana ngising bae bergelar anakna tapi diangsongan Quran teu bisa maca sedih rasana sedih anakna teh loba gelar loba titel dunungan tapi orang itu bisa maca Quran teu bisa salat acan sedih eta sedih rasana kunaon atuh takolot teh kitu merasa berhasil dan sukses sop ka kuburan anak wabe sarjana tapi Allah nuau ka Allah bakal nalangsa takolot di kuburana nalangsa ya Allah nu hiji deui anakna henteu teu luhur sakolana SD ge lulus malulus ngan ijazah bea kubeurit sapotong tapi anakna mah santren tapi anakna nyaho ka syariatnya anakna jalankeun syariat mohon begitu aya azan Allahu akbar anak wudu laju anak sujud anak naruku anak na wirid tah kolot nu eta nu berhasil nu sukses ngadidik anak nu itu boga gelar nu itu boga titel tapi teu bisa maca Quran tapi teu nyaho kana salat gagal total tak kolot ngadidik anak nu ieu teu boga titel anakna nu ieu teu boga gelar anakna tapi anakna wau ka Allah berhasil kolotna caang kuburana ku eta anak bahkan bakal dijarahan ku eta anakna insya Bu aya anak jarah ka kuburan kolot kan eta nunjukkeun si anak teh ngabakti urang mah kan jarah teh ka kolot ayeuna karak sataun sakali padahal mah unggal Jumat kuduna mah ieu mah sataun sakali aya deui anu jarah ka kuburan kolotna teu panggih kuburanna teu kapanggih cak adina teh ka kuburan abah di mana aing ge nyiaran kakak nyiaran aing ti tadi harita mah abah di dieu di kuburna pindah teu bebeja ka mana abah ieu ya Allah tapi anak nu berhasil nu sukses dia buka Quran
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Di jero kuburan kolot pun karena dina rahmat Allah ditambahan rahmatna alhamdulillah. Lamun keur sempit kubur bakal dilegaan ku anak nu maca Quran, mun poek kubur dicangan ku anak nu maca Quran, maka ka ibu-ibu geura anakna pasantren. Mun cilak mata hatena kana akhirat, mun cilak mata batina kana akhirat, hebat. Masya Allah, boga anak hiji wau ka Allah, di akhirat urang bakal ditulungan ku eta anak insya. Awas, ieu urang kerajaban keur nyaritakeun Rasul dalam perjalanan menuju Allah. Urang ge sarua horeng menuju Allah, ja urang ge kabeh bakal maot. Menuju Allah, ja urang ge memang boga kewajiban ibadah. Rasulullah memang berangkat dibersihan zahirna, batina, karak diberangkatkeun. Naik di Masjidil Aqsa ka luhur langit. Berangkat Rasulullah dengan berbagai macam penampakan. Nu disiksa di neraka ditembongkeun, nu nikmat surga dibejakeun, nu disiksa rambutna digantung ku rambutna dicaritakeun, ditembongkeun, anu ngeuretan leta sorangan ditembongkeun. Bagi urang umatna geura atuh nu can ka majlis geura berangkat menuju Allah lewat majlis taklim. Nu can masantren pamuda parawan geura berangkat menuju Allah melalui pasantren. Anu ayeuna can salat geura berangkat atuh menuju Allah melalui salat nu 5 waktu. Anu lamun urang salat sapoe saputing 5 waktu sanajan 5 ieu bakal diberek ku Allah ganjarana sarua jeung 50 waktu. Alhamdulillah. Allahumma barik fi Rajab bana wa balighna Ramadana wa hasil ma sidana sadayana salatullah salatullah salamullah ala yasin ilahi salimil minal afat wa min amil gumma bi ahlil bar Allah Allahumma barik wa syabana wa balighna dhana wa hasil maqa. Eta doa diantara nu dibaca ku Rasul di bulan Rajab. Hayang diberkahkeun urang di bulan Rajab amin. Dugi ka Sya'ban amin. Panjang umur ka Ramadan amin. Dihampura dosa ya Rabbal. Kan ieu Rajab teh termasuk Asyhurul Hurum, bulan nu dimuliakeun ku Allah. Urang nyantelkeun hate kana bulan nu mulia
bakal diberi kemuliaan. Al muta'alliq yashrabu bi syarbil muta'allaq. Nu nyantel sok kabawa mulya ku mulyana nu dicantelan. Bu ibu urang dieu mah katempo kabeh awewe soleha. Awewe urang dieu mah kabeh katempo awewe soleha. Kos nu heueuh hami namanya. Pancena kitu sabab deuleu bajuna para ranjang jilbabna diparake ieu teh pakaian awewe solehah. Alhamdulillah. Di lembur batur mah kieu teh make jilbab paling ngahadiran ceramah doang. Henteu di lembur batur. Ieu lembur batur pan sarua. Eta jilbab nu dipake ku ibu aya nu 50.000. Aya nu 25.000, aya kadang-kadang jilbab teh ngan 15.000. Aya bu, nu 7.500 aya. Kadang-kadang pakai jilbab, kadang-kadang pakai taplak tenong. Iya bapak-bapak peci aya nu 10.000, nu 15, nu 20, aya nu 40, aya nu 70.000. Eta peci jeung jilbab jatuh mahal. Tapi kabawa mulya nya kenapa lantaran nempelna dina bagian awak nu mulya nyata sirah. Ya Allah, iya si jilbab 15.000, si peci 20.000 nempel dina sirah kabawa mulya ku mulya nasirah. Batur meuli sendal aya nu 1 juta di luar negeri di Itali aya sendal merekna Belly kulitna kulit asli eta sendal 5 juta. Sendal hargana 5 sanajan 5 juta sanajan 10 juta sendal nempel jeung suku diliak kadang-kadang nincek tai kotok. Sendal 5 juta peci 20.000 jilbab 15.000 oke ya, tapi begitu datang kamu sholat sendal buka peci asup jilbab asup. Datang ke majelis talim, sendal 5 juta, tenden dirinya, peci asup, jilbab asup. Kenapa peci jeung jilbab bisa asup, sendal 5 juta tak asup? Sabab nempelna peci mah dina sirah, jilbab mah dina sirah, sendal mah dina suku. Kunaon ieu umat Nabi Muhammad jadi mulia lantaran nempelna jeung Nabi nu mulia. Kunaon ieu urang ayeuna bisa kumpul mulia amat ye kumpul lantaran urang keur nempel dina bulan anu mulia nyaeta bulan Rajab. Maka ulah nyanyakeun kemuliaan Rajab. Berkah mentah ke Allah supaya urang datang ke bulan Sya'ban, supaya datang ke Ramadan bisa taraweh, bisa puasa, bisa tadarus. Ya Rabbal ulah jauh-jauh ibu aya anjing pan najis mugul Allah tapi lantaran nempelna jeung ashabul kahfi ahli Allah eta anjing nempel jeung nu mulia ka sorga. Satu-satuna anjing nu bakal ka sorga adalah anjing ashabul kahfi ke bakal katembok urang di sorga. Amin. Umat anu terakhir anu dibere salat dengan 5 tapi nu bakal pangheulana ka sorga mulia amat sabab nempelna jeung nu mulia jeung Kangjeng Nabi urang. Nabi aya nu disebut kalimullah, Nabi aya nu disebut khalilullah, Nabi aya nu disebut ruhullah, tapi can pernah diberi kemuliaan ku Allah langsung berhadapan jeung Allah. Rasulullah akhir zaman, Nabi terakhir mulia luar biasa sampai ku Allah dipanggil naik ke luhur langit sampai malaikat Jibril teu sanggupun asup ke alam anu alam eta. Ieu urang di bulan ieu bisa kabawa mulia ku muliana Rasul nu dipanggil ku Allah nu maha mulia. Urang ulah nyanyiakeun kamuliaan nu ku Allah dibikeun ka urang, mang akal sehat mulia, awak sehat mulia, ulah disia-siakeun. Mana jalema nu nyanyiakeun akal jeung awak anu sehat? Teu salat eta sarua jeung nyanyiakeun pamere Gusti. Sok tempok heuy lalaki karasep awewe gareulis padahal eta bahan baku nama pikotokeun jeung urang pijalemaeun masih berhargaan kana pikotokeun.
Coba mikir nu can salat mikir ieu. Nu teu daek salat geura mikir ieu urang nang Allah. Saking karasep saking garisna. Ya Allah, kotok asalna tina sok jawab. Kotok asalna tina sakilo bara duit 20.000. Taruhlah keur promo 18.000. Lamun aya nu ngider ka dieu nyuhun endog diiderkeun di dieu. Eta jelema muter, euy endog keur promo yeuh 18.000. Ibu-ibu pasti pangheulana ngagorowok. Aing sakilo. Aing 2 kilo. Agehan aing setengah kilo mah. Aing gerak ka dieu. Gaur pikotokeun manggeus puguh aya hargaan 20.000. Tapi jelema asalna tina naon? Cak Quran disebutna nutfah. Budak sakola nyebutna sperma, bahasa Inggrisna cipeju. Tata tina cai eta nu hina, nu gila, nu hargaan, saha nu daek meuli. Mun aya jelema ka dieu muter mawa ember, euy peju. Aya nu meuli tah moal dibere daek tah embung gratis daek eta urang teh eta tah nu diembung-embung mun baseuh kos adonan mun garing kos puputindog eta urang tidinya tah bangkawara amat dan Allah nyiptakeun tina cai nu hina jadi kasep jadi geulis boga akal tapi teu daek sujud ka Allah bangka. Coba kotok eta ya Allah lempang ka parung panjang aya di garobag martabak telur. Can pernah manggih martabak peju. Aya eueuh. Aya deui di tukang bubur kacang hijau, bubur kacang hitam aya Indomie telur. Can pernah aya Indomie. Berarti kan bahan baku nama masih keneh bagusan pikotokeun daripada pijelemaeun. Urang mah gila, kandog gila tante. Teu lah diseduh mantap, jeung sarimi mantap, jeung goreng sangu mantap, nyieun biji katapang mantap. Ai kurang tina pejuh nu eueuh hargaan eueuh nilayan ku Allah dimuliakeun jadi jalema kunaon geus mulia poho ka Allah teu daek salat bangka ya Allah anak ya ceng gade ceng sabaraha tahun mana umur 7 tahun mah salat kudu kitu kolot embung lah kajen heula urang diparentah nitah. Tapi nu hiji 10 tahun, ceng, salat. Sabaraha tahun di mana gua deh yo? Geus 10 tahun dia. Salat moal. Mun moal sinter ke jeli yo. Salat moal. Moal mah. Salat moal. Moal. Geus lah isi moal mah aing ge moal. Lamun teu salat urang leuwih rendah daripada kotok. Lamun teu salat urang leuwih rendah daripada binatang. Lamun teh salat urang teu wauh ka Allah ulah hayang menang rahmat Allah di akhirat ayeuna ge urang teu wauh ka Allah. Lamun teh salat urang teh diakurkeun disejajarkeun jeung jelema-jelema kafir hudang ti kubur nu tilok salat beungeutna geudeg dibarengkeuna jeung Firaun dibarengkeuna jeung Qarun dibarengkeuna ke jeung Haman dibarengkeuna ke jeung munafikin ka mana rombongan eta ka neraka. Matak nu teu salat geura sadar geura sarolat bisi kapegat ajal urang can salat di akhirat eueuh penyelamat urang kabehan hayang salametna dunia akhirat di akhirat menang rahmat diasupkeun ka surga abadal abidin masuk ke dalam rahmat Allah menang kanikmatan anu kekal dan abadi. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan pengaosan urang ditampi ku Gusti Allah amin. Mudah-mudahan kumpulna urang ditampi ku Gusti Allah amin.
yang mudah-mudahan uih kurang di tempat dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang leuwihna nyukeun dihampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.